Kebeneran rambutan aing loba. Panas peki emang ngeunah rupa nangkan rambutan. Kebeneran diunduh poinnya mah ya. Memusing kan hirup ieu mamingkana saeuna. Mantap ya rambutan ya. Tadi alang bisi kulalai. Ya diunduh ku aing lah. Pokok ada yang mau plastik. Tinggalin dihandap di plastik nak. Pura-pura ada nih kayaknya. Mantep ya mah. Aduh. Panas amat we ayeuna sana. Aduh, panas kieu mah. Elan bisa hideung aing. Rambutan saya. Pulungan ku aing. Lumayan. Rezeki anak soleh ya mah. Lunanya Basirom. Basirom, kuat aduh. Nggak bayi tanggal si Rom beres oge ngalah. Set. Kamu rambutan aing ya. Perasaan lo baing tadi ku yang dipura-puragan. Nah hiji denan. Asem denan. Kobog. Kemana rambutan aing? Ini nyokot ya mah. Ku aing kepangi di tangkang ku aing huluna. Teh kieu we jeung kieu kong. Batur magarawe nyekel duit, boga kabogo. Urang iraha kong nya kos batur. Piraku rek kieu wae. Urang neangan gawe yuk kong ah. Kong. Astagfirullah, aing mah ngomong nepi busahan deui sama kalaan teu ngaca. Geus busahan ieu sungut aing. Kong. Uyuhan saya tak kaca teu peupeus kana bibir sia. Sia arek nepak teh ngomong-ngomong we Pong supaya teu kaget. Idih, pugu aing tadi ngerebek ngajakan ngobrol. Celisiana we tatorek. Urang darah meureun sepang, ai pemandanganna poek mah. Urang darah eta sia kudu ngadarnu asem. Parah mal poek deui. Idih, mulai ngalantur ngomongna hese siluman. Lain kitu Pong, ai pandanganna paroek malah gara-gara kuman. Karena anak kurang darah sia. Sahanu paroek celisia tatorek. Atuh, Pong, ngaranna eta kurang darah. Sahanu kurang darah sih. Nu aya aing darah tinggi lila-lila ngobrol jeung sia. Atuh, Pong, saya berarti kudu ngadarnu asem-asem supaya cenghar, ya teu cenghar. Bibir sia teh kandel kos tangkal asem. Tenang Pong, ku aing teh ngankeun. Tenang we sa jeung babaturan mah aing. Aing keneangan heula nya tangguhan sa di dieu. Ka mana sih torek? Sama Pong tadi poek we Pong. Sabar Pong, ku aing teh ngankeun nu barna. Cicing we tangguhan di dinya sabisan gebeis. Mantap ya rambutan ya, pi duit ya nih mah. Buset, ngagetkeun aing mah sia rok aing jurig sia. Padu wae Siti. Mana aya ti burang jurig sia, ngaco sia mah. Ngajawab we sia rok kos manuk beo we ngomong-ngomong naonna plastik rok. Kebenaran Siti. Ya. Aing ka jual rambutan ti. Amis saya mati ya. Bayarannya ti. Rambutan rok coba tuh ngasaan mun amis mah ku aing dibeli kabeh rok. Amis ya, amis. Rasanya. Tah. Aceh ta mati, mah gagal. Buset. Ieu mah hasem gasa kecut kas banget sia. Asem ti. Set hasem. Kira aku sia mah. Aceh ya ti. Sia mah. Coba. Pih. Heuti asem ti bener ti. Suwe aing. Apan cek aing ge bener arok hasem eta mah rambutan nang di mana kitu sia? Tuh anggi ti nang manggi ti. Aing teh naki jual dikasih ti. Nang manggi parah sia arok nang manggi dibikeun ka aing nya hasem deunan parah sia. Suwe aing mah. Gagal aing mah. Jadi duit ya mah jadi duit ya mah. Bukan apa sih mah. Rasana kecut kieu geus sakibayau. Bawa rambutan. Sahanya nyokot rambutan aing. Panggil jelema dicekek ku aing.
Buset, itu orang belang. Mereka mananya buru-buru amat. Per, kemasya. Dengan rambutan aing pong. Gaper. Siapa rambutan di teangan duit, teangan mah. Gawe nangan rambutan. Hai, si pang beren naon ya. Kurang darah para roek. Beren nu asem. Tapi naon ya? Naon ya? Rambutan ka beneran. Bawa nama bawa asem ya. Bikin pakai sipong ah. Anak rinyong, kemana sih ya? Ditanya anak nyelonong wae, korek ya. Eta si kaper kapang ya, kata nanya acan sombong amat. Parah eta jelema, lebih ke rambutan di padog. Aing capek-capek ngala. Pokeun ku aing mun kapanggih di rukiah ku jelema mana. Aduh. Si jaga per. Kemasa per? Dengan rambutan anu madog rambutan aing sia mah. Rambutan. Heeh. Nu rasana asem teh lain. Kos teh bayawa katanya rambutan sia. Eta, kok sia nyawa sih? Ada sia nya nu malingna. Parah sia. Gedeng-gedeng per. Aing main madog sia mah. Pugu aing menang manggih di jalan keur ngalampar. Geus we ku aing cokot. Orang teh nu sia ta per. Sorry nya aing teh nyaho. Rambutan asem sama di ala. Wah, parah sia Rok. Nya ada aing digemblong sireum tadi ngala. Juga mana aing rambutana? Atuh dipicen lah ku aing rambutan asem ting naon aing mun amis mah daek ku aing bawa rambutan. Dipicen. Bloon pugu sia mah aing rambutan asem jeung obat cenang. Dipicen di mana? Itu ku aing. Apa teh kieu? Arek cokot tuh. Hayo tuh. Ayo. Tah, aing ngala capek. Bang. Udang, aing mau obat ya. Nahan sih sia, ngaganggu aing wae. Siapa kau yang dibawakan ubar kayak sate deh. Bibir sia tak ku aing sate. Aya naon sih sia? Tapang gradar tapang tah. Ini sia tah rambutan tah gradar peceng harta mata tah. Rambutan nang ti mana sih? Loba amat. Nu aing pong lain si Mamat. Sagala si Muhammad dinan. Aing nanya, rambutan nang ti mana Muhammad Kokong Jainuddin? Hebat aing hopong ya. Idih, hebat naonna buah. Aing teh apong. Aing teh bolot. Geus deh, lain asaan heula. Amis teh ieu rambutan. Kumaha apang beli bahagia amat sekarang ku diberi rambutan ge ku aing. Banget sia bahagia. Meni asem kieu rambutan. Kumaha apong? Mata sia geus tepek deh kan cenghar namanya. Cenghar si cenghar, beteng aing ieu mencret di paraban rambutan asem. Kudu pong, kudu ke balsam sama ke rambutan ge cager. Balsam segala endah sia. Geus deh ieu beulikeun aing es, aus aing ieu. Ayo pulang anak tok. Ai sia kana duit we nyambung ihi. Geus eta aya pulangana jeung sia hop. Oke, siap pong. Sia kunaon ipong perang kedan kitu kos bayawak ditindik sia. Magelo sa Siti mana aya bayawak ditindik. Ieu ti hayang bung yo. Rambutan ngeunas ya, seger. Oh, rambutan asem ya. Bung mang ti mana eta sia? Nyaho ti si Kokong nang di mana, Bua? Hayang bung saya. Bung aing rambutan asem kitu. Tadi geus si Arok nawaran ka aing tolak wae. Si Arok nawaran ti. Heeh. Gelo si Gana ayeuna keur musim rambutan ieu. Rambutan asem teh cing naon? Geus aing arek balik baju candi angkatan hujan. Aduh, yo geus musim rambutan deui wae ayeuna. Kedeng deui musim hujan, musim kawin, ondangan deui wae mah yeuh. Ripuh Siti. Rok, di mana sih dipicen eta rambutan? Kemana rambutan? Tadi mau di dia per. Haji gimana buktina eueuh rambutan di daang mangku sia. Jeung rambutan asem aing. Dak, sia keur ngaributkeun naon sih? Iya sia mati rambutan aing sia mah dipicen di dieu, tapi eueuh. Oh, rambutan tadi lain Rok nu diparapkeun ka aing rambutan asem. Ya. Bener tadi nepotesis ya. Ih, teh nyawa tuh dak sia mah. Gini ieu sireumna mah araya di dari ya dak. Kalau ngabahas sireum sia mah rambutan ka mana? Ka bener coba ngaliurkeun aing. Heueuh dak aing karak inget sia mah. Aing nempo si Ipong tadi keur ngada rambutan asem deh kos nu di dieu.
Wah, jadi anak si Ipong. Di mana si Ipong, nak? Jadi itu tuh. Geus per, masa ada si Ipong teh mangudahar geus ayo per. Yang Jangan saya per. lo bawa menjeng makan kan? Nu edan eta rambutan hasil parebutkeun ka paraweun eta mah bener. Nenak oge ieu rambutan tinggal tik deui. Ipong, mana rambutan aing? Rambutan sia nu ieu lain. Buset per, parah per. Tinggal setik di per tadi mau loba eta. Capek-capek nya tinggal sakieu baon sa. Atuh aing oge henteu muni rambutan sia. Jadi per. Goblok sa. Ipong na terus patang. Pang. Pang sana upang tepang. Ini rambutan. Kene. Woi, kokong rambutan aing sia.